Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi ngadongeng Sunda tentang sasakala cika-cika. Zaman baheula deui aya hiji lembur anu geget jiwana. Pangeusi eta lembur kabeh jelema haraya hareunghar demi pangupah jiwana kana karajinan ngabatik. Kacaritakeun di eta lembur aya hiji rada boga anak awewe ngaran Marini. Nyi Marini ku indungna pohara diasihna lantaran rajin jeung suhud ngabantuan pagawean indungna. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik. Dina hiji poe indungna menang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anak awewe. Nyi Marini ku indungna menang milu ka ondangan. Manehna kacida atoheunana lantaran bakal make baju alus jeung make samping feuteuh manang ngabatik indungna. Lantaran manehna teu bogan cucuk gelung. Sapeuting henteu boga cucuk gelung keur pakeun isuk ka ondangan teh jadi pikiran Nyi Marini. Manehna diuk hareupeun jandela bari netep bentang-bentang nu tingkaratip di langit. Di jero hatena manehna ngacuwis, mana teuing senangna mun aing boga bentang pikeun cucuk gelung. Karek oge mikir kitu, ujug-ujug aya nu ngempur cahayaan ragrag kana lahunana. Nyi Marini kageteun pisan turug-turug kadengena ku manehna aya soratan katinggalan. Marini, ieu bentang nu dipikahayang ku maneh pikeun cucuk gelung teh heug geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh. Lantaran maneh budak rajin jeung hade ka indung. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong, ieu bentang baris leungit teu puguh-puguh. Nyi Marini kacida atoheunana dina hatena janji yen moal boga pikiran jeung ngomong sombong. Isukna Marini make cucuk gelung bentang teh. Manehna katenjona geulis pisan sarta cahayaan kabeh bentang kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sarerea tibatan panganten. Babaturanana kabeh muji kageulisanana. Ku lantaran kacida sanangna dipuji-puji ku babaturanna ngan aing sorangan nu panggeulisna lantaran make cucuk gelung bentang. Karek oge mikir kitu, cucuk gelung bentang teh ujug-ujug ngaleungit. Ih Marini geuning leungit cucuk gelung bentang maneh teh, ceuk salah saurang baturna. Marini kageteun pisan, manehna kakara ingeteun yen boga pikiran sombong. Pohara manehna hanjaleunana. Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk gelung nu leungit teh nepi ka pakaian-pakaian kalotor. Tapi nu leungit waleh teu kapanggih. Ningali kitu Nyi Marini pohara karunyaanana ka maranehanana. Di jero handena manehna janji nu manggihkeun baris di persen itu mulang tarima. Ieu Marini cucuk gelung maneh teh kapanggih, ceuk salah saurang baturna. Nyi Marini pohara atoheunana tuluy manehna nyalukan batur-baturanna. Ku manehna dicaritakeun asal eta cucuk gelung bentang teh. Satuluyna manehna nyarita kieu. Ayeuna kuring embung make cucuk gelung bentang sosoranganan. Tapi rek dibagikeun ambeh dipake ku sarere babarengan. Saenggeus ngomong kitu tuluy eta cucuk gelung bentang teh dipantingkeun nepi ka remuk.
tuluy eta remukan teh haliber jadi nu ayeuna disebut cika-cika cenah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.